teh nyokot dasar hukum dah heula di mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutang na mah ambalaya. Ambalain mah kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasi nu mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade ya, nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak tetandaran aja sepeda nage. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, Kiai. Salam. Enak kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede Kiai. Sebenarnya laku gede. Boga duit 3 juta jang Kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah, ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib, ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang ban teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullah. Celi urang diisian ayat-ayat suci Al-Qur'an mah beda. Jutara runduh bae. Lain cara diisian kuronggeng. Kuronggeng mah masyaallah buringas atawa kusinde. Cuma diisian ku ayat maju bae lah. Eta teh beda awak kurang. Komo mun maca sorangan, nyeri awak. Bulan sia itu pargal tas maca Quran yang nyeri awak. Awak kurang si kurang geus kitu nya. Secara atas ngadanya gendang dutan teh bangun salega. Insyaallah ya awak. Kadana cara para ulama mah para wali macana teh jam 3 maca Quran. Oh, di Cikupa aya nu maca jam 3. Oyak dunia. Insyaallah jam 3 kakarak balik tip Citra balik ke Citra teh jam 3 boro-boro maca Quran tasna leunu anting nu bade teh atuh. Coba ya celi urang ge lah dipaksa ku urang keuna ngadengekeun Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Sahurup dibayarna 10. Lamun nu tunduh potong 5. Anu hees mah malaikat rahmat gergeteunnya sia sih malaikat rahmat kunaon ieu urang ngabentuk mah modar teh moal ieu malaikat rahmat. Aduh beda aing ngaji terepere mah kieu gara lain deui hawana geus hawa bulan puasa. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullahu billagwi. Oranana ngal hukum ing sira kabeh sapa Allah. Billagwi al-kaini kalawan laga kang tinem fi aimanikum ing dalem pirang
pirang-pirang sumpah sira kabeh. Wa ma yasbiqu ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi utawi ieu lagu iku barang kang katelanjuran ilaihi maring sop apa alisan lisan saking ora neja sumpah kaqaulil insan kaya ucapan manusia ucap ing lapan la wallahi wa bala wallah ora demi Allah wa balalan sumuhun nggih wallah demi Allah walaki akhirukum lan tetapi ningalap hukum ya Allah kum ing sira kabeh kalawan barang kang ngabundelaken sira kabeh bitakfif wa tasdid macane kalawan den entengaken bima aqadtumul aiman wa tasdid ditasdidkan bima aqadtumul aiman mana wa fi qiraati lan iku ing dalam qiraat suwiji utawi lapan aqadtu ya lipat al aymana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase bi an halaftum kalawan yatasu qasdi saking sejak fakafaratuhu maka utawi kafarate yamin al yamini tegese sumpah idza halastum fi tatkala ngarumpak sira kabeh tatkala nyorang sira kabeh idza halastum kala ngalakoni sira kabeh bihi nabrak tatkala nabrak sira kabeh ing dalam ya kumaha itu ya ta'amu asharati masakin iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miskin mantak lalaunan ieu mah patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum bae sing hade lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sak mud min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sira kabeh minhu saking mahli kuming pirang-pirang ahli sira kabeh ay aqqa sadahu wa aglaba tegese kang sedengane ma tut'imun lan kang kaprahe ma tut'imun la a'lahu ora kang luhur ma tut'imun wala adnahu lan ora kang leuwih handap-handape ma tut'imun bisa bacana gitu gitulah au kiswatuhum atawa iku angguan ing asharat masakin bima yusama kiswatan kalawan barang kang den arani yauma ing kiswah ing angguan ka komisin kaya baju komis wa amamatin lan daster zarin lan tapih wala yakfi daf'u mazkira ila miskin wahid lan ora cukup pengawehkeun barang kan mustun tutur ya maring wong kang miskin kang suwiji wa alaihi syafi'i lan ikut tetep ing atase gaul wala yakfi tawi imam syafi'i au tahriru raqabatin atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang mukmin kama fi kafaratil qatli wa zihad kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngebunuh lan supata zihad hamlan lil mutlaqi ala al muqayyadi
Kena dan mahmulkeun kadue mutlak ingat muqayyad muqayyad. Famalam yajid maka utai sapamani kuaran nemu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang tetep saking barang kang wis den tutur yang Asyamu salasati ayamin maka utawi kafarate iku puasa yang telu pirang-pirang dina. Atawa pasyamu salasati ayamin maka utai puasa yang telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate. Ya si bisa kana yamin. Zahiru wa naulan utawi zahire kaulihi fasyamu salasati ayyam iku anahu satune kalakuan iku la yusaratu tatamu iku ora den syaratkeun apa nuli-nuli wa alaihi syafiulan iku tetep ingat sekol itu alaihi lan iku tetep ingat sekol ada mutlaka Imam Syafi'i ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi Imam Syafi'i zalika utai mangkono mazkur al mazkur kafaratu aymanikum iku kafarat dirang sumpah sedekah iza halaftum tatkala sarumpah sira kabeh beki husu bae nundutanana cakai cek aing teh nyaho mare karungkul genang karungkul naon gitu buaya izalatum tatkala sarumpah sira kabeh wa alastum lan narajang sira kabeh wa fadhu lan pada ngaraksa sira kabeh emang Quran mah kitu Quran mah kitu leng wahyu teh berat Kangjeng Nabi gen narima wahyu teh kesangan urang lamun dibentakkeun terus bisa-bisa teu kuat urang mentak dieskeun ku Allah disalametkeun maksudnya disalametkeun sebab bal kuat Kangjeng Nabi berat turun wahyu tak urang ge ku Gusti dikarunyaan mal kuat geus maning istirahah ba istirahah sayomkeun guru-guru sia-sia wa fazulan pada sira kabeh manakum ing pirang-pirang sumpah sira cek mohesi kieu nyinggung lain nyinggung aing manyarekan pada ngaraksa sira kabeh aing manakum ing pirang-pirang sumpah sira kabeh dan gitu sakinya sangarumpak sira kabeh aing iman malam yakun ala ba'li biri dalam salah gini orang anak ya halfu ikut tetap ingat dan semega kebetik mentak kula sok maido ka santri sok maido ka santri udah mondok cilok ngaji bukunya nage saminggu sakali bari molor santri onam nya namanya cengharna oh islah atawa matutakan bainan nas dalam antara manusia kama fi suratil Baqarah kaya barang kang tetep ing dalam surat Baqarah kadzalika kaya mangkono ae ditambayina umpamane barang kang den pertelakan lakum kada sira kabeh apa mazukira barang kang wis tutur ya ibainu lakum mertelakeun sapa Allah kada sira kabeh ayati sakayat Allah la'allakum tashkurun manawa sira kabeh ikut terima kasih sira kabeh ing Allah ala zalika ing atas mangkono tab'in yubayinu tab'in sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Kana dahar inum
pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih tunggu heula keputusan Gusti Allah ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi tuh kos kitu subhak disebut muncan aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, tilu Abdullah bin Mas'ud, opat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe deuk ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun ge geus kos kitu. Geus ngees bae penting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wani-wani diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak kan ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur dahar waya dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Nginum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena di bari acara nu kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak geus lain deui. Hak geus lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah, urunlah ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Si hade urang teh jualan ge. Halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah la jual beli teh silih ridhoan hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual iya mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu aing daek mah jeung kabel ya tolong aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang urang Indonesia mah
Iya daek mah tuh. Silahkan. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teu dijual ka salian kiai teu bisa kitu. Bebas. Bebas antarodin senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Seperti tong ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun nih. Kudu bakal grogol ieu budak ye. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya eta mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari. Dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu ya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah bahaya. Ambalain mata kurang mah teu serap kanu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we standaran aja sepedana ge. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ngulang nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu diberek kudu boga hutang saya. Sebab mun urang diberek kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ke di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sembarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngedukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal, nu nyarekana lain jelema, nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram, makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui.
Jadi ulah sok ngarobah-robah sih bakro titik geus sakitu beulanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Ayo sia. Ye, kiai mah udang penting ngarokok. Kuna mindek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya limata. Tunduh keneh bae di kopian ge. Pakai sanario mah tilok kitu pan. Ipan gede ieu mata ngeuti kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Wah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bageus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh-makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, haram, nu halal, halal, nu makruh, makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareuman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan kapolsek. Tibatan kapolres, tibatan polda teh ngitah ngawurungkeun lampu, budak leutik bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana sia hudang beta lampu pareuman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareuman. Hebatnya tetap mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Hilang. Waduh, ini si emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak mah kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cak budak teh teh mun edan beurnya. Cak urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu 1 menit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia. Pecat sia ku aing. Aing teu jadi presiden. Pecat. Mantap moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kayak kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna, wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi.
wallahi kaulah moal kawin dek ibadah baik ka Gusti Allah kuari eta teh ditegor ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami panggil sumpah ieu ditegor ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu la yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum jelema gede mah yen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegor sanggeus ditegor teh langsung pekna diabadikeun jadilah hukum syara cacak-cacak Sidina Abu Bakar Sidina Ali Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya tegoran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat kok kieu amat sih PKS gitu amat yang keputusan anak tuh kan nah iyalah lu dibere wahyu deui geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di ca Kangjeng Nabi eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah kama kola Zainuddin MZ nah iya turunlah ayat Masya Allah jadinya hopan urang la yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh bilazwiyal kayin fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh sumpahna sumpah lakun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah ji kos ucapan manusia la Allah bala Allah urang Arab kok kitu eta teh sumpah lagun ngaranna walaki wakidukum tetapi Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi ayat bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi keur ada ngalamun kan bisa gitu ada dengan aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah tenang ka haji ngajina di mana anda pentak Lambon aing ngajina oh ke tukang sate teh kan didinya ngajina aing mendek belajar nyieun sate oh jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyieun sate lain deuk neangan ilmu agama bolon budak nah kitu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu
Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ya. Ayat mah ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese kok bae hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarah jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagu imahnya eta al yaminul latila ya ta'ala ku biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat al-lagu wa kalamur rajul la wallah fa bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema nu kasih matak di Arab mah kos kitu di Arab mah urang nawas tuan ada apa Rahmah? Ini berapa ini tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Kurang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kurang indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit teh ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, wallah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta kurang Arab mah tak urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah tidak demi Allah make wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang aya kan sak aya ngomong entah mah demi bae entah mah sak aya ngomong mah demi bae demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon teh tadi teh aki-aki wae ulah sok nginget-nginget nukos gitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam lagi sekolah juga rangda nu daek sekolah maki sugan hanakan deui jang perang cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da aya komo teu ditahan moal sieulun ka bibi moal daekeun ngararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kadua yamin akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh teh bima ku sumpah qatuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am qasdin jadi kudaya sejak sumpah natea
eta ngaranna yaminul munaqidah. Iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kifarat, jatuhna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi tilu. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, tetik. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus dua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nageng ke aya kiparat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sakean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم دوا أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبيمي. Kamu konten ngaji Alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji Alfiah. Sia maka dia ge emang nyilib dia mah besi aya nu nagih kri nan kitu kredit mending nyaji aing malah anta teh jahor aing santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah tilu tuh au yatamu asharati masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Kosim, jadi nggak kabagi tilu berarti kiparat lagi. Ya kabagi tilu, ngan ke jumlah nama. Opat yang dihandap. Nah, kuari di samping eta, ke awal ya dipilih hiji awal taksib nggak bagi kiparat. Nomor kedua jatuh na hukum make awal takhir berarti mukhoyar ke nate ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhoyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Setan geus kok gitu. Sebab dek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa. Tapi pa ilam, paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu, berarti ieu teh kudu mukhoyar ke jatohna sebab dek diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting nih. Apa nih? Kamu pokoknya nggak usah banyak ngomong nih. Cek di luar, naon sih eta? Bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Jangan minggu hari main dekat jero. Ulah istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum imalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas pokona mah. Mun teu bener edan. Ngalantur jana.
Lamun bener geus cenah ngajamu-jamu mena. Mun teu bener ngalantur bisa jamu-jamu mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat jamul jawamena tapi teu kapake ku kiai ge diseureurikeun. Ngan antepkeun we lah jana jadi bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh, waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qassama al ulama ila thalathati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al yaminul lagwi fa amma al lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab tah nyieun ulama ta kos kitu tah. Menang tadi teh tah kabagi heula. Ih, jahe teh cenah kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Yeuh, ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Cek kira waktu. Kemarin ngaji. Beuh, Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok teh 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain eta ngaji. Hiburan hukum lah zetik ye ku ese-esena tak nomor kahiji ye yaminul lagwi teu aya patula patali hukum artina teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua ye walakin yu'akhidhukum bima qatum lakin huluk istidrak teh takibul kalam ma'badah. Nah berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu nomor kedua adalah ya yaminul munakidah pasti berbeda sebab asal aya lakin bege ngaistidrak lu tadi. Nah dina alfiyah nage ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heuh, kitu teh. Ieu mah keur carita babarina we heulanan ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa ka bulak kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal teh tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh ya heuh nya. Barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh. Matak jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran. Ya, geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah. Mata kuja ada di babawa bae eta alfiyah teh. Ai bisa men teh. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu. Oh nya alfiyahnya heuh. Sok diceklan bae cenah kukula teh moal poe. Ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya palahu awalajab palahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kifarat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari
urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna biayab alahu samaya itu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa pisan bulan hareup. Ku greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Eta ira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang gitu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pengaruh sumpah bahaya we pakos itu kudu kiparat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu? Sok gaceng. Sia teh kudu dipatali ke dayang aing mah. Demi Allah. Moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Di dahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Di dahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kanohi umi. Bayar kifarat teh. Mane teh kos tonggok mah kaulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kanohi umi. Nah, eta ge bayar kifarat sarua. Tah omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing hade tah eta tah. Dek migawe gitu atawa moal migawe atawa deuk migawe. Nah, ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kifarat. Dan lain-lain sebagainya sing hade kaya kifarat teh. Fakafaratuhu yat'amu 10 masakin. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gomus. Sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gomus. Kos kumaha yaminul gomus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pake tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gomus. Bahaya ieu mah. Kos kumaha teh sumpah yaminul gomus teh sumpah gomus. Gagaloli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu mah pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar eta. Koboka cendol asana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, "Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum, disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal ada korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data
dari Fulan dan Fulan, dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, saya pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Fulan bin Fulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500.000. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gomus sakos gitu tak. Padahal nyana ngalakukan untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gomus. Nu mentak ngaranan gomus lantaran lianahu yubbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai namaku cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teu senang ngaran aing teu sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Lari, malaikat. Copot, seret, oyang di neraka, gebruskeun, ulun, golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh, ditelemkeun. Kelemkeun asal muncul kaluhur. Dikualikan mau kemana lo, Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun di. Kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat zamannya guys, mau kemana lu Mau kemana? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hade tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Hiji lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Cik eta lalaki mal kabair ya Rasulullah, dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyraku billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summa maza naon deui ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng uququl walidin. Kabair teh nyarekanan indung bapa, nyentak indung bapa. Gola cek eta Arabi summa maza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa man yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam muslimin huwa fiha karik. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidang nyana cuci tangan, tidak saya. Kabeh tare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pamarentah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal.
Tengah-tengah senaka teteng isukna kapang ya jelema make sendal. Ieu sendal saja. Aing, moal pati-pati dipake ku aing lamun aing, lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kituan teh cenah teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula na. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungitna? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji mengaji bae ulah sok maju. Tata lepal leungit sendal ka aing. Heula-heulanan terus meneuleun. Ideuleuh gue. Iya akur ieu tah ieu na ge ditoel ku aing teh setting. Wah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah loba mau. Kana mun aing. Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap ku aing. Aya keneh kwetansina ge ngan ku ari leungit. Atuh lain aya keneh leuwih. Itu kan namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing mah daripada aing ka hakim atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener sia bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sandal lain. Kana ieu cicili sia. Atuh geus bawa ku sia ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gomus. Sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta gitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Naon? Kaya deh, Diuk. Ih, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka Kapolsek, Kapolres. Lamun urang deuk kanu ngora asal deuk ka istana. Waduh, nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun dekan ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun dekan kolot, inilah polresku. Wah, aing dek di BS. Dio Kak, nu kolot ya. Dio bekos kebocong emang menyandung gitu. Nurut we pan nu kolot. Ieu teh lupa ieu teh balik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Tah, teu percaya. Iya tuh sih dek percaya ka salaki dek percaya ka saha. Mana bisnis nu poe teu balik. Coba ieu mah bisnis naon ieu? Bisnis naon? Orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh anu. Aduh. Bisnis naon Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa Kak ulah sok buka bisnis. Ini kakak ka Cikupa pan ka Kulon, ti Kulon laju ka wetan. Eta bisnis sisinya. Hah? Pancak lu kolcak salaki ini pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong geus. Ngomong naon atuh salaki pan kieu. Kepoconge pokona. Ngomong Kak. Ngomong salah. Siksa lagi. Kita tuh aing dia boleh carekan baik ku siapa nan salaki. Aing dek kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kos kalap kok mau bebeja paes siasana. Kitu nu nyandung mah teu bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula merek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Balik sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah, henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot, nyana sumpah demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ieu gomus.
Lumayan ya na yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada takut gitu tante, nggak ada. Kawin mah mendingan sportif baik. Kak, izin dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Kenapa sih ya? Tante bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami kamu kok gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya terusan naon tiru campur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung-bingung, hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada itu nyalametkeun sakitu doang padahal manu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kan kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus imah kawin tante geus naon heuh eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia guys kumaha mah ditinggalkeun mah moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot masalah kayak aing diangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ieu hayang balikeun lah ieu. Kayak kukula isuk diteangkeun deui. Jadi kotor masalah teh bidug emang teu jelema. Kotor masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikan deui Aminul Gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang iya 5 kilo pan barang di timbang kula iya kurang iya timbangan kula mah 5 kilo demi kan 5 kilo bener-bener sama bener surut di jalan di jalan surut datang ke 0,5 kilo heran aing mah ya ente mamang mah demi Allah bae ente tengurangan demi Allah bae mamang sieun cenah moal demi Allah bae bener mah demi Allah bae mamang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang iya kiloanana geus dikondisikeun dada kurang wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing tak tiktok dan nimbang jagoan biasa kareta kulo geus sok mikiran teh mana ieu malina sake 2 kilo tuh nya wih ieu main ieu na ieu katrok-katrok ai kalau tah panimbang teh komun make kos kieu mah kurang lebih tidak lagi orang hanetnya hanet kan tambahan deh gue nyana tah supaya hanet kolot baheula mantap berkah ka beli sawah nak katurunkeun ka anak ka incu ka eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna kuari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambual aya beak teh geus eta teu berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna mata kaya nyaho keberkahan dagang bapak kolot urang deuleu hasilna mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur tah bapak kolot kitu bae teh mah komo ka bawa mah jujur nih di kalangan maling sumpah kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede kemudian didagang gitu kene di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung ya minul gomus bahaya gede nah iyalah nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbak panas ya teh lain dalagan ribuan tahun pan ngagolot terkeun ge Mana sih ya? Aduh, jangan naik kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas. Aing yang ka dunia ding mal ngabohong aing kanu kolot. Aduh. Tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun. Nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim. Nyana ke kaje. Emang kaje ka neraka. Udah memang gara-gara siau. Ada ge. Dadah kaje. Sial sudah.
Kan orang kita nyerinya di dunia nyeri, jadi akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah saja, ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak pula datang ke kos gitu, dah mendingan ulah nyandung lah. Aican eri dah tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Usapa. Ya, dengekeun we. Unaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 dedegnya dia bisa. Ayo. Iya mah kira-kira. Mungkin cerita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu, segala. Maksudnya kieu, lamun atuh sia geus nyana, atuh pan masak, hujan masak nyana geus. Maksudnya kawinnya kah? Kira-kira gitu. Aican menang izin lu nyarekan mun moal aing moal. Moal ka isuk aing briefing deh jeung sia. Aduh, masyaallah ieu keur cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu. Aya yaminul lagwin, aya yaminul munakid, aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke. Henteu tah sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tah tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dia ya. Walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman. Tinggal urang ku ari ngatur kaparatna. Nah lantaran patari jeung hukum ese wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله ورب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. Aya jelema pelit, dasar pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jangan minta duit. Dibere duit. Indit. Karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi, atawa susu, atawa naon jeruk. Ah, geus dibere duit tangga tadi tuh. Duit geus dibere minta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus tadi tuh ini. Dibere duit sia. Lain dia. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat, begitu kiamat langsung giring, mahsyar, kebeneran, nyana mah pelit ngan sholat mah osok, akhirnya ke sorga. Barang datang ke sorga teh, nanaon di sorgana, nanaon, imah kadaharan bubuhan air batur mah ala lagreng. Oh Kiai Ajizi geus boga, Kiai Giru Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga, Haji Pendi nanaon. Ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Nanaon. Akhirnya kan nyana bebeja. Ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng kitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya
Kok itu batur ala lagreng, kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari ngebereleng, bubuahan lo. Kulau boro-boro nanaon ieu. Ieu naon boro-boro bubuahan. Ieu sakadar saasup-asup gawe, ieu bohong ieu Kanjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di duniana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di duniana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu ge di sorga. Jasa langsung hudang merenung, hudang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Tuh bangunan. Tuh eueuh bangunan, eueuh makanan, eueuh nanaonan. Masyaallah. Eta ge nya boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa. Di harita nya barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta ha komo jahe mah. Tahu barahana overdosis mah. Oh barahan bae geus naon aya. Masyaallah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rabb. Bangunanana indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat ialah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan di ala kadar lantaran ngabungahkeun ka nu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja. Teu daek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa. Jak kuari. Kuari teh lain tambah barang tambah pelit. Masyaallah. Nah, ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang deuk ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun atau urang deuk ngabangun surga melalui ibadah. Terserah eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali teh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, "Nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna?" "Ih Gusti, atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi bajadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae." Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mantak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup kula mah endek beberean bae. Bu pon ware eta boga niat deuk beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih.
asal mangin usugi bae haju bae nyeun bae nyen proposal bangkawar aja sih. Nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagawena ngan magahan ngaji tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang ke jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta iman tangga kos kitu teh susah tetapi kadeuleuna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek keneh paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki aja eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokotna Allah ku Allah atuh urangna ge atuh Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan kuari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot kayak cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting beta kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna
lamun nu maling lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager, lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager. Masya Allah, itu mah hiji sakitu bae geus. Geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore. Kiai lain kiri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasi kiai. Masya Allah, terus isuk datang deh ke ibuna, baji, jadi lain boga kotok, boga, cekena. Itu hari, anu maling, cekena kotokna. Nyaon teu nu malingna? Eta urang dia sebenarnya, urang mama lagi kajian gerak Allah. Lain kitu bi, aya geus kajauhan mah pan nu malingna bisa dipanggil, bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat. Itulah nyana nang Allah. Lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngogedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirna meleh deet nyana datang gadinya Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok kok bulu udah jadi kadinya ya iya jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna parah kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng parah kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya mah nyana embu ngagondokeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jahirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagangan henteu bukan Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh
urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai kalau bangun teu takwa. Kiai. Begitu di Lampung. Di Lampung mah teh. Sarua, KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang cek melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat teuing ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, Bang. Polisi tidur. Tuan Syekh akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis nu ngabangun majelis saha? Pedagang di mana? Nah, ya bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan kan ditanya. Yai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah warga kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Iya, bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Demantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernur gede ganjaran, namun bener jadi tentara gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih. Siksaeun Allah ieu mah jelema. Atuh, itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anan hikmah, aya hikmahna. Geus urang ala hikmah nu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda, terus zaman Inggris, zaman Nippon, kemudian zaman kemerdekaan, kuari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang ke kacau, ke hareda, ke tiis, ke mahmud, ke depisit, atuh kieu bae. Lumantak hiji jelema nu tentremah, jelema nu deukeut ka Allah. Urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah. Geus urang serahkeun ka masing-masingna
nu penting urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem. Pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jalan lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzah, sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzah di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhirat.